makahar pupunden hate Bapak eserkeun jojedogna mah Kakang Semar edas nampi kenapang bagia salira kalayannya nggak kesembah sinungkem kaunyuk panjenengan Bapak ditarima kaharep diuk nama kapayun wa istri sawios cekap di dieu kan kalayan aya pikeun naon geuning ieu tuang putra parantos linggi aya memang aya hal tepikeun tansah diajeng-ajeng sejang ngupingkeun bae mak dipengker kaharep si laing jang kapayun kang eserkeun bujur si laing esor kaharep met teu pahaok-haok cumarita dewek teu tarik teuing cu gini kaharep dawala kaharep si laing kapayun belaka amai sawios cekap di dieu babehku tercinta aduh beda wae siap abdi pun dawala alias UU aduh nyanggakeun sembah sinungkem sembah abdi aya dina dampal sampean Bapak miwah emak ditarima puja studi silaingnya ya tima oge ditarima nuhun atuh kalihna perkawis hapunten tina rupiah kalepatan agung sareng alitna rumaos dawala teh seueur kalepatan tibatan leresna bilih dina mangsa abdi dititah ku Bapa bilih dina mangsa dipapatahan ku Bapa kalaka heuras beuheung miuni bagong eta bulan muga-muga Bapa miwah emak luntur kolbu jembar mana tiasa ngahapunten kana kalepatan abdi malah mandar ameh abdi salamet dunya rawuh akhirat Pak ieu bulan ariku kitu teh mah jang sobi bulan ku dewek bakal dihampura komo kata liat pribadi si laing teh getih dewek laras kolot naon ngaranna lamun teu bisa ngahampura kasalahan nu jadi anak najan teu dipenta oge da geus ngamalum dewek mah jang langkung ti payun sobi sanajan emak sifatna indung tere tapi tetep kanyaah kaula maka hidup jang istuning tamplok asupan kanu gede kanu leutik kanu panangah oge sadayana oge tunggal makhluk anak ibu sadayana jadi wilah-wilah bulannya malihan ibu ngarumasakeun bilih kalangkungan sawur bilih ngabetrik kana ati ngoet kana hate ka hidup sadayana ugi tiasa ngahapunten kana kalepatan emak dawala ih teu nanaon emak gini dagudangna ai kolot menyerekan kanu jadi anak nya wajar anu sakuruna ge abdi tunduk taluk kanu janten sepuh nya margi aya paripaos indung tunggu rahayu Bapak ajat sudrajat tangka darajat jang tangka darajat da lain pemain Persib sia teh nuhun Pak kitu Pak aya pikeun saeun naon ieu teh tu Bapak teh sobi meni acara reuwas abdi nya tara diangkir ku sepuh tara biasana abdi teh itu teh karek melak naon pare kerak cep nya nembe cep abdi teh kitu kulang nya serang kalangan di stasiun abdi ningali eta nuker live TikTok saha duka da baranci hungkul nya makhluk jadi-jadian unggul barake baraju hejo aduh mun resep ningali jerajan basona anggar we rewo geuning nyatuna mah ya leuwih nya ai biwir dilipen ai gonok laki ngejarendol digendong laki ketemu walias gitu Pak aya naon ieu teh Bapak teh aya naon atuh Kang tansah diajeng-ajeng kieu ye bulan purwa dewek ngahaja ngondang si laing ka dieu anu aya patulapat alina we ngeunaan kewajiban jeung hak dewek salaku kepala rumah tangga
laras sabab ngaran-ngaran anu jadi salaki utama nama dewek ari jaluk wamuna ala nisai ai lalaki teh pamimpin ti eta awewe lamun eta awewe geus boga turunan meureun jeung arakna Dalaras kulat. tanggung jawab dewek kanu jadi indung silaing pangan atuh papan jeung sandangna atuh tanggung jawab kanu jadi anak ti mimiti ngadidik nyakolakeun nepi ka tungtungna ngawinkeun hartina teh tanggung jawab dewek Lahir mati. ngudak kana kecap umumna meureun getih sadetes ambakan sadami buuk salamar teh tanggung jawab dewek kabehanana Dalaras. laras lain dumasar dewek pinuku pengalaman loba pangabisa lain Sanes. tapi salilana hirup mah proses hartina urang teh kakurung waruga manusia Dalaras. dina mangsa nyieun bener sok rajin aya salahna pon sabalikna dina mangsa nyieun salah aya benerna Kan tenan. ngan meureun aya kawajibanana saling ngelingan Salingeuy. saling wasiatan Dalaras. luyuk kana surat wal asri demi wamci manusia bakal pinanggih jeung karugian nu kumaha anu moal rugi angin jalma-jalma anu saling wasiatan saling elingan ku leungeunna jeung kulisana dibarengan ku kasobaran Teh eta. laras sabab hakikat urang di alam dunya cicing teh diumbarakeun Ngungsi urangnya. nalika diumbarakeun hiji mangsa bakal balik ka tempat asal muasal urang Kalau murmatuh. kalembur matuh banjar karang pamidangan anu sayakti Dalaras. laras sabab urang teh urang hakikat nama akhirat jang Dalaras. Kulat. urang akhirat bohong aku urang nagra Urang. bohong urang ngaku urang Karang Jaya Karang Sinom urang Pucung urang Jatisari urang Janem Gadinya. bohong kabeh oge hakikatna urang akhirat buktina tempo kusilaing dina mangsa aya nu maot pan eueuh nu balik deui ka alam dunya mana kitu oge geus bumetah di lemurna Ya. laras balik kanu jatina balik ka asalna datang ti Allah kudu mulang deui ka Allah Dalaras. innalillahi wa inna ilaihi rajiun laras tapi parenene kitu siger tengah dabongan urang hirup di alam dunya tetep renggenep usaha nikreuh jeung sajabana mah kudu dilakonan Ya. Kewajiban. ikhtiar mah kudu dilakonan sabab kewajiban sabab aya saayat dua ayat yen netelakeun urang teh teangan dunya lir ibarat urang bakal ribuan tahun hirup di alam dunya Gini. Dalaras. oh kitu nya pahe hartina siger tengah ulah make teuing Ya. condong teuing ka akhirat teu meunang ka dunya oge sarua Kan tenan. hartina papa laras komo di daerah urang daerah Madukara dunungan urang juragan Arjuna Pandawa Panengah juragan pangaulaan teh teu aya di bumi alam Daya di negara. teu aya di nagara jeung teu apa laratanana di mana Lebah. sadaya lurah tamtama nagara dikeprakeun pikeun milarian Dalaras. berkah itu berkah dieu anu temahna urang salaku rahayat ulah kabawa ku arus Ulah. Urang. angguran urang pada doakeun ngeunaan kaselamatan dunungan jang laras Pak Eta. Kulat. cara jeung katangtuanana meureun ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung miritna sacarana da urang mah urang warga kampung nyieun karya teh anu kadada kaduga diantarana ngajieun kebersihan di kampung Dalaras. kerja bakti
daek jumsih Jumat bersih beres, ngajieun keamanan ngaliwatan ngaronda laras hartina teh ulah talangke nya. Udah rek-rek sing rapekan sabab ieu nagara nu urang hak urang wajib dimulai ku urang da hasilna ge keur urang-urang kene malah mandar eta teh kakurung ku ibadah kene ya. Sabab ibadah teh khairun nas anfa'uhum linnas panghadeuna jelema teh anu mere mangpaat ka jelema deui gening. laras-larasnya imbalan berarti lamun condong teuing ka akhirat teh teu meunang ya sabab urang hirup di dunya daraga mah parabna oge urusan dunya beda deui nyata jeung jerona urang ruhna urang laras Pak laras komo deh kadang-kadang lamun urang condong teuing ka akhirat tungtungna teu malire kana urusan dunya cilaka teh cilakanya cilaka laras da urang mah mayoritas Islam tapi ulah geuleuh di mana aya sabagian mulain Islam sabab urang tunggalkeun yen ieu teh sadayana utek tongo walang tagak rong peti gogodongan kabeh teh tunggal makhlukna pujieun hungkul eueuh hinaeu laras luyukeun jeung budaya urang sabab karuhun geus mere ciri lamun urang ngaku umat Islam ulah jadi urang Arab lamun urang ngaku urang Hindu ulah jadi urang India lamun urang ngaku urang Kristen ulah jadi urang Yahudi jadilah warga negara kulobana Nusantara ieu anu pinuh ku budaya sewang-sewang laras sabab jati diri na bangsa teh ngaliwatan budaya ai budaya lain wayang golek lain jaipong lain bajidor lain sisingaan lain topeng banyet rame ya lain tapi eta mah produk seni nah tapi budaya urang nyaeta sopan santun ramah tamah landung kadungan lair aisan mipit amit ngalah menta BPDP hana pasor hartina sikap jeung perilaku urang contohkeun budaya katimuran anu kiwari teh geus ampir punah laras ampir leungit laras nu matak yuk urang piara bahasa yuk urang piara sabab bahasa teh nyata budaya nu pangkolotna kadang-kadang urang teh sok kajebak ku basa kabelejog ku basa contoh seperti syukuran lamun syukuran pertanian biasana hari krida pertanian tapi ruatan bumi teu dimenangkeun laras ai tablik akbar dimenangkeun ai gempungan teu meunang pan goblok benar nah nya bedanya sarua teh ai tablek naon tablek teh nepikeun nyiarkeun setiap nepikeun mungkin teu leuwih ti dua nya mungkin ai gempungan saurang dua urang nya lobaan sarua nu matak goblokna naon lir ibarat kieu ai kadu halal ai durian haram teh betul kitu kapan meleguk etuna kacekok we kitu teh babari ngaharamkeun babari ngabid'ahkeun bari teu nyaho prak-prakanana si koplok teh teu nyaho kana isina nya tanu mata sok neuneun caritaan teh ku satukangeun akal jeung elingan ulah pok torolong aya teu boga argumentasi kuat mah ulah asal nyarita sabab setiap daerah boga budaya tong buga bujeng hingga kana budaya beda kampung beda logat apanya nya tah hartina tempo kawijakanana nu matak aya perbedaan teh sing jadi rahmat lain jadi langat ieu mah der we hukuman tina perbedaan dimusuhan diharamkeun dibid'ahkeun
tungtung nak kaituna nyiar musuh we. Mana rahmatan lil alamin teh. Codok lo penyawa. Laras tungtung nak codok tinggal iga ai orai-orai di berlian ai orainyaan di parehan. Laras pak heuda urang teh bangsa teh geus kararitu ayeuna teh pak geus dibodoh-bodohkeun apan politik penjajah panderplas baheula carana ngajajah nagara teh kahiji leungitkeun artefakna kaduana ortodokeun karuhun-karuhuna sina tong warawu sina jelema teh bararodo nyebutkeun ka karuhun-karuhuna teh sina nyebutkeun musyrik ka karuhun-karuhuna teh nya laras tuh loba yang cara jeung katang tuarana nu madak ulah ka bawah arus ulah dijajah ku itu ku ieu sok nu kadada nu kaduga ngan syarat naon kahiji mawa manfaat kadua tong reakeun musuh sing inget 1000 boga babaturan dulur kurang kene hiji weh boga musuh beurut ibarat dewek harita keur pasea jeung indung sia tunur-tunur ge anggar we bisa sare nya Kalaku liga saha patut dibejakeun kitu patut mah era contoh ieu mah karo beda we ade-ade laras ta ayeuna nu kaganggu ku dekat kana hate dewek kieu teh saeutik nu kaganggu teh nyata kulantaran laku lampah si cepot nya nah kumahanya si cepot ngadenge beja di tetangga-tetangga henteu langsung mah tetangga-tetangga teh di mana dewek balik di kota init ka ieu imah biasa nama sopan santun ngajak seuri ngajak kopi ka uwa ayeuna mah bujeng hinga ka ngajak kopi pangi jeung dewek di seurian oge ngabalieur beungeutna teh bari jeung judat jadet bararaat enak hari jeung beungeut berkan teu mariceun beungeut pangi jeung dewek teh kawas pangi jeung Bang Emok bos pangi jeung rentenir ai pangi sulusup ka imah bari ngonci ya Allah ngan kadenge gegerentesanana teh ngomongkeun si cepot ta ita naon ita jeung kapikir ku dewek nah saminggu ayeuna dewek teu pangi tah eta jang biasana ge indek lihar malahan malain bapa maneh wae ma oge ngadengekeun kecewas-kecewisna merukan teu cuceu malahan pan mama sok ngababu kanu lain teh ayeuna mah dikurangan malahan mah dikurangan gajina teh dibalitungkeun jeung hutang si cepot aduh geuning merukan tah si lain anu biasana pagiling si eta mah antara jauh da si gareng mah geuning ini tuh ka Jakarta nya dagang kue pancong nya cing silai aya teu hawar-hawar atawa beja ka silai nu nepi atawa aya curhat teu ka silai Mumawi bapak abdi teh asukan teh moal kadinya ngabahasna aya meureun kana opat poe abdi teu papanggih jeung si cepot teh geuning si lain teu panggih teu penak pak nah nya jadi galak ayeuna teh kawas kasurupan anjing helder buah mabok ku cubung nya teuing aya disebut mabok ku cubung da si eta mah da camperna kana mubak mabok mah can kabejakeun cenah paling galak oge paling udud rokok ilegal eta oge nya dibere keras bari merek teh dalil geuning nya pedah murah Pak heeh dibere keraton ge ngabalieun terus galakna teh Pak abi ge nguping eta teh henteu eta ka bapa mah da bilih jadi emutan kanu jadi kolot teh keur mah bapa sibukna emak ponnya kitu teh da batur curat abi mah iwati sa manehna we jeung si Andre teh ucing abdi nu koneng nu buntutna muhun berada coner ka mana si eta kalindas kereta api enak teh
dalam parucingna teh nya sok dikukut ku banci beladinya teh heeh da eta jaramah wae atuh numawi abdi teh aya batur curhat abdi teh da kupun lanceuk pindah adat eta teh cekeng ku abdi teh naon teh aya kapal lain naon teh aya kahoy-hoy nepi ka ngadenge beja kuring hareng hegredengan pajejeut ku deleuan di tatangga mere isu-isu nu teu hade nu miring ka AAA cicing sama temen-temen nyaho cenah dipaksa ku abdi teh kunaon jojek ku kan nyok abdi nepi ka nyong kitu ditonyok si eta ada siapa mau nyong tiba heula mun kantenan kitu mah mun ketabihan nya nu matak abdi kalani dawaladis teh ieu dis teh naon dis teh tonyok nya kunaon adis cekuk teh ke dieu dikucer teh nya kitu marukana kejadian teh di warkop hari teh abdi teh eta teh muhun heeh gonjlong harita da abdi oge ninggal malahan mah teu nginjem ceuling nginjem panon pak tatangga teh pating krecewis pami teh mah pating darilak marukana rek teu darilak kumaha amak-amakana sok cobi kepikir ku bapa heeh popoyan tatangga eta nini nu komo dina belah kulon heeh popoyana teh marukana pak dibalas seman aya kitu tah mangkani rek umroh teh dipake teh nepi ka wah gagarabagan kapanasan berkan teh abrug-abrugan atuh nah kusahanya ku si cepot uluh marukana kumaha si eta rada sablang si eta teh apa rada lenger anu mah aya cangcu tepi ka diborolongan dina popoyan teh kusaha teh ku si cepot dolo itu bu aya kitu balong dibedahkeun laukna diaralaan leuheung lamun dihakar mah aya geus dialat teh dipikeun ka Citarum kusaha teh ku si cepot itu marokana anu parna mah pak hayam tetangga hayam Bangkok dipencit aya dipencit teh lain digoreng atau kumaha mah geus dipencit teh diparaban ongkok di Paraban sopan kumaha pikiran anu kitu pak buah-buah aja rada gelo anu teh rada amis marokana bapak apa namin namin bajidor nya bajidor tah karena beuh harita di Tirta Mulia nonton teh dihandapkeun panggung heeh mawa nyerek penari kerdiuk teh cos teh eta teh ngomong kumaha penarina nya anteng we da kena kalah berebut lah marokana kumaha carekan we kumang enam teh nanaonan sia nyawer henteu nyolokan kitu patut marokana loba musuh enak teh pak dulu itu sia rupa-rupa kejadian itu ieu teh nu matak abdi teh geus lain solmed deui eta mah geus cerai nah si teh mungkin kos salah pamajikan we jeung cerai si teh cek paribasana cing jang sagarupa oge si dikubukti waspada kunyata talek ku dewek wayana silai kita ka di ngepret moal ajang wayahna we resiko dina ngepretna kurang tanggung jawab salaku kolotna nyakan kade kita kade jang geura calukan moal naon pak moal sok moal kumaha lamun ka dieu mawara gaji tawa simso nah sia teh daeng teh lain albasia nyabilik kitu tah rada marojeng ya EGH teh kuring kumaha tukang Semar teuing mah tapi sugan mak yang dan kana teh si cepot naon rasaan mah henteu
rasaan mamat teh can pernah curak carek itu yang ngabebaskeun bawa meureun kumaha dianggap anak emas meureun diogok teuing Diboboy teuing teh. da tuh kanya bisa kitu kan da kaula ge teh bisa ngijir kumaha kanya kaula kasih cepot heuh nah ulah nyalahkeun emak da sare ge sami salaku sepuhna Bejang urang. jang nying ngarep ka dieu jang izin bapak jang ka dieu nying ngarep alim mah era ya teh lalaki teh pantrang kudu ngecelakeun cipanon sakumaha meunang 1000 peristiwa kecuali nonton film India Jeung leungit HP. jeung Korea tong mewel beakeun cimata teh susutan era urang teh geus jebrong Kolot. wah karasa aku sia kepeurih aing kapeurih naon moal aya nu apa kana hatena kangkung lintang ti kangkungna moal aya nu apa kana tapak beurit dina lintang ti meurina sorangan langsung ngomong hade ku basa goreng ku basa Balakakeun anggur mah. kalau kalewe kawas beunceuk we Geus bebenyit. si anjing apa nyerekan kai lain punya anjing sia mah kaing teh goblok gitu inget tong kitu era ye dulur jeung maraya urang teh Nya. pan urang teh best friend forever naon best friend forever naon teh hartina teh dilarang merokok dalam geuning sia deui marukana teh oge Barukana. jang nyihareup jang izin bapak kalakah mewel deui geus bosen hirup da wala Kakanyu deui. ai gayang bae da wala geus du kuat cicing dalam dunya sangsara balangsak jeung dina wala geus eta utek-utekan kana kanyut terus teh kumaha mun udang paingan cete aya nu ngajenuh di daun teh da leutik da wala geus ngomong kitu patus teh ngerakeun geus langsung ngomong jangan ngomong kitu langsung karep jang nying ngarep ka emak sok kunaon teh balaka apan cek lagu ini geuning lagu Abil laut najan jero masih bisa diteleman hate jalma mah geuning saha nu terang si anjing eta ku anjing wae geus teh ngewa gitu sia nyanyi nya ngebodor gerame wae teh heuh langsung ngomong Nya balakakeun anggur mah. era naon teu bantu ninggal rupa bapak jang karep kunaon jang kunaon anak ginga laka bukit tarik eta Tarikan. kunaon jang balaka ka bapak Bejakeun anggur. Jang tinggal majang tinggal majang tuh tinggal cek mage Elgio lihat mama Elgio lihat mama ya teh bah si goblok jang tingali ka kolot ulah kitu enggak tuh Elgio si Elgio ka ini Elgio LPG jang balaka jang ini carekan moal nama kejeng dicarekan ku dewe sok ngomong ke dewe mengpeung aya kene kolot ameh aya batur pakumaha jaga mah dewe geus eueuh indung silai eueuh ngan ukur ngahuleung dina tunggul ngan
luhureun kuburan silaing bisa cumarita teh meungpeungkeun hirup keneh sok balaka tuh kitu meung penghirup keneh engke mah bapak teh geus maot makan di formalin pugu daeng teh Firaun aduh sia teh dicingjak-cingjak mohon sok ngomong Pak sini carekan moal jang moal nah silaing teh laku lampah kieu teh dadasarna geuleuh ka dewek atawa ka nu silaing atawa ka sidawala Anis Pak lain Anis kakasa silaing ka dewek teu Bapak jadi eueuh kakasa aya atawa boga ka geuleuh ka dulur atawa ka tetangga teu pisan-pisan Pak atuh naha silaing teh wah izin ku kelakuan sorangan abdi teh era ku kalakuan sorangan leres Pak nah kunaon jang make jeung era geura balaka ka mah era murid di baheula kayeuna hayang menek odong-odong mun teh can ka sorangan gitu we da wala make jeung jadi cita-cita sia mah naon atuh sok balaka tapi moal bendu Bapak moal asli moal demi Allah moal sok demi Allah teu demi Allah sok metra wai mun ambak moal ajak abdi teh Pak naon ja era Pak anak jeung era geus teh hayang pok ngomong lilakeun waktu pisan isi pegek pok we ganeng menyong si deh cicing atuh naon atuh silaing teh heuh naon jang tong ngomong tong mewel wae cu bener Mbak moal ambak moal aja jangi abdi teh awi Pak awi awi naon cu lain awi lain nyin imah lain heuh naon awi awi hayang uing lurah uing lain eta naon cilses jelas atuh jadi bapak deketan naon ja hayang kawin namun diseram si teh goblok dedengian dewek teh sia teh hayang kawin tong geuning era nama ke jeung era langsung we ngomong bener leres Pak uluh naon Kang Semar mak budak teh hayang kawin geuning coba Gusti Nu Agung sasajina maneh hayang kawin leres Mbak aduh bagja nu teh papadana teu sangka teu dinyana geuning eta anu jadi kabeberat maneh teh pila kadar hayang kawin cu leres mah atuh naha komo bari jeung eta mah geus jadi kewajiban maneh bagja dewek ngadengekeunana Gusti bener hayang kawin bener dewala Gusti teu sangka geuning ya udah moal aya batur nangkep keur sare deui teu sangka geuning teh normal kasaha kawin teh udah aing geus moal main handbody deui peker maneh eta mah aya naon jang handbody jang lan aya naon abdi bisnis teh mah dagang beja-beja badinya mah tuh ayeuna mah sia jeung wajah beurik we keteduaan dina moal teu sangka bener yang kawin leres Gusti Nu Agung aduh teu sangka geuning Pak teu sangka boga lanceuk normal beres paingan ngajak we ke janam ka kuring latihan meureun nah sia dijuring kumaha karep ngomong teh sia kepret poin Gusti Nu Agung teu sangka geuning lanceuk aing tere hajat urang Pak hajat naon goblok duit di mana sia teh atuh urang hiras we nu seniman-seniman mah nah atuh sia teh
pila kadar hayang kawin langsung ngomong Supalaka. nepi ka ngariwangkeun salarea dewek mah nyangka si lain teh kasarumahan kasurupan atawa naon tapi geuning pokna teh ngomong alus we nganung harti dewek rek ngecakeun tanggung jawab meureun ke jaga anak geus kawin mah si lain tanggung jawab anak batur malahan eta teh sabagian menyeritakeun moal dianggap umat kami lamun can ngaliwatan hukum pertikahan nganung hati si lain temong dewasana tah dangukeun Nya. satengahna ibadah tak malahan geus kawin mah 2 kali lipat ibadahna Marukana. dua isi can kawin-kawin peluh keneh kuring mah nya Jaket teh imot teh. can hayang pamang nama kasaha yang ka urang mana upami ditanyakeun kasaha ka urang manana sim kuring teh asa dibentar gelap teh ngapoe ereng-erengan na kumaha ibarat biit ngeuneup-ngeuneup pasir jog-jog geureum walau ngajul bulan puasi wung piraku make jeung bakal raksana abdi teh jauh tanah ka langit nah maksud si lain kumaha Pak sakawit teh abdi teh Pak ngimpi laras basa minggu kamari malam poe Kemis malam minggu poe Kemis mah malam Jumaah atuh sate nepi kata apa kana poe paingan Jumatan poe Minggu lain poe Jumaah da poe Jumaah nepi nu wae mending poe Minggu subuh poe Kemis malam Jumaah malam Minggu masih we terus teh ngimpi Pak beres salat Isya katibraan dah teh pagawean keur seueur di kebon jadi kecapean wangsul tina Isya teh di masjid teh tibra duksek abdi sarengan sajroning impian teh Pak abdi teh aya di hiji patamanan anu sakitu endahna kembang-kembang dipapaes malah pantes rupaning kekembangan bari jeung salengseng seungit ngan disagedeungan kekembangan teh katingali lawang saketeng karaton negara agreng luar biasa brai teh lawang saketeng dibuka badega santana anu ngaping ngabaris di eta tempat abdi nu keur amangan di pataman teretwe kalawang saketeng da sadaya paningali ka dinya musyeurna teh waktu keur dikawal ku puluhan santana jeung badega pengawal-pengawal kerajaan di tengah-tengahna teh aya anu keur lumampah bari seungit kastori angin-anginan hiji istri geulis kawan Iwandi endah kabina-bina lucu ten ruban lir widadari turun ti kahyangan bari kukupae ka kenca ka katuhu abdi nu ningali ti katebihan kasima da ku geulisna ku campernikna terus olohok mangkadu abdi ninggalna kakara nyunyuhun sirah nu ieu kakara ninggal awewe anu geulis nah di janam eueuhnya sia yang di balaseman wiwir ku ieu jadi kayak dia keur cumarita ieu teh terus dina mangsa gugupae ka kenca ka katuhu abdi teh sakatuhun manehanana barang red manehna kawas nempo ka abdi melong ka manehna ejol teh seuri manehna teh Pak bari mesem gulanya ngeureunkeun santana badega eta putri teh ngadeukeutan teh sugan teh lain ka abdi Pak boda abdi teh melong ka manehna bari seuri manehna seuri di efek teh ngadeukeutan teh ka abdi Bapak eta awewe teh nuhun anyir FTP we sugan mah ieu nya drakor ieu mah drama corona nya terus abdi teh jo aya di hareupeun abdi tungkul we abdi teh Pak terus kasima di pulau kumanehna ai abdi tungkul maneh teh jo nyekal gado abdi digitukeun Pak teh didangekeun deuh
ayo bapak deng dileueun lebadinya nya kitu teh abdi teh bari keur ngacai bapak jeung lehoan deket flu heeh naroskeun ka abdi ai akang sajenengan abdi pun cepot bin Semar Bandar Nangka ceuk sia teh muhun terus ai akang cenah lalagasan kene atuh terus rimbitan kasih lain teh muhun pak si abdi teh da neng da abdi mah lalagasan kene saha atuh neng da geduk kabogo acan akang teh teu acan neng sanu kersa ka akang sami jeung neng kitu cenah pak ngeunakeun atuh abdi wirginingsi kakara abdi ninggal hiji lalaki meuni kasep ngalempereng koneng jiga akang kasa teh ka abdi teh pak sia teh kasep nuhun pak beong ta awewe teh panona kotokeun panona potokeun ku ka cicendo jigana kasep ngalempereng koneng beunta teh awewena beunta pak abis peureum kitu tah buanana teh we hiji sia dibanting ku aing tapi Tuluy, dah, pak, manena teh ngomong kitu ka abdi, yo aya kembang dina hati, bunga, kacida karasana ku abdi menikah haneut kabehna, upami cenah akang kersa teh ka abdi, kitu ngomongna teh, eta we teh, nuhun. Terus, nya kersa atuh neng santeun nolak, bapak da geulis pak. Cantik atuh. Ai abdi ngomong pok. Daek teh jo gabruk bae teh nangkep ka abdi. Eta awewe teh muhun bapak. Henteu gegetet awewena. Naon misi ateul? Si merah. Pak boga granat teu pak. Aya ngabom ke sia teh. Ditangkep abdi sernud. Ratu ke jantung teh. Nyium pipi abdi. Nu kenca nu katuhu ongkoh. Abdi teh era beureum beungeut teh Pak, nepi ka ayeuna beureumna. Percaya. Gede. Tah, geus kieu teh patali janji abdi teh. Akang muarek kawin mun teu ka neng ge sami muarek kawin mun teu ka akang. Gugah teh sare abdi inget terus ka manehna nepi ka ayeuna teu ngeunah dahar teu ngeunah sare inget wae. Kebayang-bayang seminggu campleng nepi ka ayeuna pabida abdi teh laku lampa kitu kitu mapalerkeun ka inget abdi PKK beuki parna ingetan Pak. Berang jadi lamunan, puting jadi impian. Pasti. Kebayang-bayang Bapak. Ya, ngusap banget selain itu. Ngusap banget Bapak, ngusap banget ya. Eta teh kembangna sare. Impian kulantaran si laing capek ting digawe tungtungna lamunan tari. Ya, da Pak, can pernah abdi ngasaan kieu Bapak. Lamunnya mah ukur ngimpian abdi teh mineng Pak pagi jeung awetna impian teh. Dekik teuing. Ieu mah aja leuwih. Dina impian nangkep penari teu dekik teuing abdi. Jadi kitunya jangka kitu Pak nepi ka abdi teh ngotret dina hate ieu mah yakin awewe teh wirginingsih teh. Ngan duka urang mana nama. Meureun mana kitu oge mere jalan kumu meuntas bobok mangigorowong abdi mere kudu init di pertempatan. Nyaeta nyukeun widi ka bapa sasat abdi hoyong jadi jelema dewasa. Meureun kapanang ku simpuring dewasa teh kieu pangiteun Pak. Ngan nikreuh abdi bade nyukeun widi ka bapa nyuhunkeun doana ti bapa margi doa sepuh teh mujarab pisan. Abdi bade milarian eta Dewi Wirginingsih nu panggih dina impian bade milarian ka kidul ka kaler ka wetan ka kulon. Mudah-mudahan bapa tiasa ngawidian. Ulah ja.
silain tenturkeun kalangkang heulang kitu carana. Lamun masalah kawin mah heuk teh teuing dewek mah ngan puguning awewena nu mana jeung nu sababat jeung urang ayeuna silaing lamun muda kana teh kasang tukang beureum mana kitu ge anak raja dina heueuhna silaing sinalipak maneh silaing teh saha pangkat teu RT acan sing ukur kana kujur usaha silaing can karena kaduga tak dina lebah dieu masalah kawin mah yuk ka tukang bala-bala hayu ka tukang kopi hayu si edah kumaha bala naonna bala teh bungkus rokokna bungkus kopi apa dagang eta mah ngaranna ge dagang jangan neangan luyan jangan Pak ieu mah hate Pak dipapalerkeun ge hese ngaranna ge hate loba awewe nu kacara anjeunna loba keur gantina muacara anjeunna Pak ae ja silain teh dengekeun dewek teh kolot mun dipandang mah geus legok tepakeun teh kadek pinuh ku pangalaman tadel badieu silain teu pantes neangan di nu sababat neangan di anu satanding jeung urang rek maksa Pak rek keukeuh abdi ae rek ngadenge moal carita dewek teh kolot teh kolot silaing dalamun teh maninggal di anak batu diempekeun ku dewek ngan imah dasarna nyaah ka silaing paur ingis ku bisi rempan ku sugan ngaran-ngaran dina impian cing mikir dalam badinya silaing rek keukeuh Papa geus batali janji jeung manehna abdi moal rek kawin piraku bapa make jeung tega abdi bakal jadi jomblo saumur umur lain masalah tega dengekeun we bapa teh nyereng Pak naon teh naon kakang semat teh kakang ambek cicing mah sia teh aya wujud kolot tapi bubudakeun wae aing teh nya ka silaing motong di gugun aku maha silaing Pak gandeng bisa dari tanah cicing siap hei kalau kamu lotot aki-aki teh nya kumamun RW datang ka dieu naon kakang semata kakang maka cicing mah kadenge teu kayang dewe sarua jeung silaing teh gawirang dewek keur mah kalakuan silaing keur goreng kana tangga kana mah silaing ngingking kumaha lamun kapanggih dina trotoar silaing teu make calana bari cudah sidu atuh gelo kagelo tanpa lah pulang tarima kalau jadi kolot mah minimal ngagugu ka dewek aing teh nyaah ka silaing Pak, abdi teh geus diutah bubeungkeun di teh mutan teh Pak. Dan nepi mah kurang. Salain ku basa kecapu janga eta mah. Aing teh geus lila rumah tangga jeung Indonesia aya pas ya. Nya aya sakali jijik. Kalau kan dibejakeun jujurna. Jijik lah. Ada contoh ya. Oh, sudah teh kena jujur jijik. Capek rumah tangga teh capek. Can ku pagawean balik ka imah yang budak. Can di baudan. Can lamun kurang gaji ketanyaan. Saya ngakurkeun wadah teh. Oh, bapak jeung mak. Mimiti mapan ruwet rumah tangga teh sia ayeuna hayang gablek pamajikan ka putri geulis, anak karaton, anak raja ngeunteun teu sia. Pak, tong kitu. Ngomong hiji sia. Ngadenge moal. Nguping mah ngumping Pak Nuhun, mudah-mudahan jadi
parepeh kange manah abdi nanging nya panginten abdi mah mudah kana paribasa nu tadi we Pak moal anu apa kana hate kangkung lintang di kangkungna ieu urusan hirup abdi bapak jeung mama ukur cukang lantaran abdi gubrak kalam dunya abdi bade miyos ti mimiti ayeuna hapunten bapak miwah ma mudah-mudahan tiasa masihan doa kangge abdi sanajan beureung jeung lak-lak dasar nyari-nyarekan ka abdi syata deg-degreg Rek murugul. ya Pak bener dimana sakali dia edeuk sia leres Pak nista maja utama jung wios Pak jung Begini. jing Baiknya. anjing belang anjing hideung temelang teu dideung janji si lain ngingkik di ieu imah harnung harti neuk leher melajantung ngagurat jagat sama dia sifat bapak jeung anak dicoret tina keluarga bapak Gusti Allah sia Gusti eta teh nyaan aing mah Power pada C. sok Gusti rungkat keluarga cemara teh ya. Hancur. Dodo teuing LGO diusir tinggal. Sok